Teras wasani asyara nomor ka-12 nanya eta adamul pasli bainahuma bidomiril pasli tekenging kapisah ngange domir. Naon cenah domir teh alah kumanya wah langsung kana contohnya ari domir teh hiji lapad atawa huruf anu hartina teh balik deui kana tempat pangbalikan. Henteu ngarti cenah langsung kana contoh. Falau qala Allahu huwa akbaru lam tanakid sholatuhu. Domir teh diantawisna di dieu mah dicontohan ngangge lapad huwa ya. Huwa kan ari domir teh aya nu antel aya nu pisah. Domir mutasil, domir munfasil. Tadi dia contoh sapertoskeun lafad huwa. Huwa huma hum tos we lah nya dan teu kahartos. Huwa nya huwa teh domir lah. Teu kenging ditambihan domir. Allahu huwa akbar. Keur mah moal urang mah kikituanana ge lamun teh mah aya nya tiasa huwa, tiasa huma, tiasa hum domir nama naon we nya. Atawa domir nahu Allahu akbar lam tan akid sholatuhu terjadi sholatna. Teras wasalisa asyara nomor ka-13 tadi teh sabaraha sadayana? Sabaraha? 16. Nomor ka-13 ada muwaqfatin tawilatin baina kalimataiha tekenging cicing anu lila ngaranegkeun anu lila baina kalimataiha antara lafad Allah jeung lafad akbar. Tah bahasa tawilatin teh di dieu aya perbentenan nya. Berarti cenah ari sakedeung mah bisa tak maksad eureun anu lila teh eureun anu seolah-olah jiga wakofnya Allah akbar atawa Allahu akbar tah eta teh dihitungna teh lila nya anu sakedeung mah Allahu akbar tah jiga ngucapkeun naon lamun dina Quran mah izhar atau naon izhar teh kan teu kangge ngaguna man amana maksudna sanes berarti dicentokkeun man amana dibaca man ngan teu kangge so teh dilamikeun tadi dia oge sami Allah akbar ta eta teh direkna teh lila nya anu henteu lila mah Allahu akbar ari kitu mah kaya nyambung keneh tah keur urang mah tos we teu kenging dipisahkeun teu kenging dipasihan jeda ari jeda teh naon teh jarak teu kenging dipasihan jarak omer nya teu kenging dipasihan omer. Warabi'a asyara nomor ka-14 nanya eta duhulu waktu sholati ngucapkeun lafad Allahu akbarna aya dina waktu sholat. Mun sholat maghrib aya dina waktu maghrib nya. Ari kitu aya nu sok di luar waktu aya nya lamun bulan puasa nih hayang jongjon sholat heula padahal mah kurang sadetik deui geus Allah ningali jam tah bisi nya mantak sae pami dilangkungan ngan ngalangkunganana teu kenging tebih teuing komo dina maghrib da ari maghrib mah waktosna sakedap nya minimal atuh langkungan 1 menit 2 menit dina tebihna dina maksimalna 5 menit tah kangge naon kangge jaga-jaga. Komo lamun teh mah jamna masih keneh nu ngangge jarum nya henteu otomatis kan ari jarum mah kudu diputer. Tingaleun moal nyusul nya anu jarum mah benten sapertoskeun nu
digital nu angka komo dina HP eta mah bakal nyusul otomatis nyamikeun atawa sami sareng nu sejen. Nah, bisi jamna jam jarum keneh nya. Hek kadang tinggalin kanu jarum kadang miheulaan eta teh sanaos kitu jarang kitu teh. Teras wal khamisa asyara nomor ka-15 iko uha bijami'i hurufiha ba'dal istiqbalil wajibi ngucapkeun lafaz Allahu Akbar dina sabada urang madep kiblat ulah kakara lulumpatan puguh yang hareup teh ka juru keneh Allah tadi susul Allah dah. Tapi kudu sing lurus heula nya lamun lulumpatan ti gigir sieun tinggalun Allah tah jadi nyusul ieu ka kiblatna teu kenging tapi madep heula kiblat sing ajeg heula nangtung neme Allahu Akbar cenah tinggalun teuing urang kakara ge datang ari imam geus kufuwan ahad mangga urang Allah teu kaburuhu akbar ka dieu tiasa langsung ka mana ka handap langsung ruku Allah ari urang keur takbiratul ihram imam ruku maka urang langsung ka mana langsung ruku ka handap sanajan ieu panangan teu kadiekeun heula nya eta teh supaya naon supaya diitung rakaat sabab diitung rakaatna makmum anu masbuk ari masbuk teh naon tinggalin anu teu kaburu maca Fatihah sampurna maka langsung Allahu Akbar langsung ruku nya teu kenging mangmang ieu teh asa heureuyan cenah henteu nya kitu kedahna cenah imam masih keneh aya waktu Allah urang teh kaburu keneh kieu Allahu Akbar kakarage urang Bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah nging maca doa iftitah nya ari imam geus kufuwan ahad imam ruku tak urang kakarage Bismillahirrahmanirrahim maka keur urang ulah namatkeun Fatihah tapi langsung ruku sabab urang statusna naon masbuk tinggalin atunya ari masbuk teh maksudna mah anu teu kaburu maca Fatihah bari sampurna termasuk teu kaburu saeutik-eutik acan kakarage Allah nah imam teh geus ruku maka urang tiasa langsung ruku Allahu Akbar langsung ruku supaya naon supaya dietang hiji rakaat wasadisa asyara tos isanya jadi wasadisa asyara nomor ka-16 nyaeta takhiruha fil iktidai an takbiratil imami pikeun makmum ulah miheulaan takbiratul ihramna imam contoh ceuk imam teh tingali ka dieu Allah kakara Allah nya imam teh ari makmum teh Allah nuturkeun satu kangeunana mimitina mah Allah ya imam ieu makmumnya Allah ieu makmum Allah imam mah can hu akbar ieu makmum geus hu akbar ta ieu teh miheulaan saha miheulaan imam ta eta teh teu kenging nya pokona mah makmum mah antosan imam dugi ka naon hu akbar heula supaya yakin mah kajaba lamun rek palila-lila nya barina ge teu kenging imam teh Allah tuluy makmum Allah imam teh oh makmum ge oh nungguan imam barnya tah teu kenging gitu mah nya anu jelas tungguan imam dugi ka bar neme urang Allah minimal atuh imam Allahu ak tanggeus aya bintik-bintik barnya kakara urang makmum Allahu Akbar teu kenging miheulaan termasuk sareng oge eta teh aya nu teu ngengingkeun bahkan dina takbiratul ihram teu kenging ta eta syarat dina takbiratul ihram